Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum. Cek culum harita uluk salam. Pok ditempas kutua kampung bari jeung ngareret kanu data. Waalaikumsalam. Sok ka dieu Mang Culum, ka jero ulah ditepas, sok asup. Culum harita teh asup gek diuk di hareupeun tua kampung, bari rada reuwas manehanana. Kasurung ku rasa penasaran, pedah diangkir buru-buru ku tua kampung. Manawi itu abah. Abi teh janten rareuwas kieu nun. Nampi pangangkir ti abah teh cara-cara ti syar'i. Ngulem mamang anu kedah buru-buru. Hehehe. Sok geura kedalkeun aya naon itu ye. Anu kedah dipilampak ku disim abdi. Mangga geura carioskeun kitu teh abah. Kieu mah. Kuring terek nitah. Ngan memeh nitah, kuring terek papatah heula. Bisi aya anu nanyakeun di jalan pasampangan jeung saha bae bejakeun we. Eta mah kumaha gerentes Mang Culum, anu penting bejakeun we. Anu boga maksudna Mang Culum kitu. Atuh Mang Culum teh beuki teu ngartieun we kana obrolanana tua kampung. Alah, kumaha itu abdi mah asal lieur kitu teh abah. Sok kalah kabingung ieu teh leres abdi mah. Margi utek nasim kuring mah alah ting salit pisan kitu ting. Kieu mah maksud jeung tujuanana pangneangkeun ka jalma-jalma anu disebutan ku kuring. Waktuna ketas magrib. Tah terus we sina kumpul di imah kuring. Bejakeun we aya pagawean we kitu lamun naranyakeun mah. Ulah loba carita. Oh. Mohon abah siapa tuh nampi pancen ti abah. Abdi sejamiah ngalaksanakeun sakumaha amanah permios. Cek Mang Culum harita teh loba tatanya deui jung nangtung leos ninggalkeun tua kampung. Naon diparentahkeun ku tua kampung, kumanehna baris dilaksanakeun. Harita Mang Culum ngingkig ninggalkeun imah tua kampung. Anu kabeneran pisan. Sababaraha meter ti imah tua kampung teh panggih jeung hiji aki-aki anu kakara balik ti sawah. Barang serog teh nanya ka Mang Culum anu ngagidig bangun rusuh. Arek kemendi sia teh Culum. Burit-burit teuing meni jiga anu ursuh. Ursuh, rusuh. Ngampih ka ditu. Ulah kulayaban wan Cikiwari si aman tak benang gusaneka lah cenah ge. Tanya Ki Ajun meri jeung hareup ka Mang Culum. Ari Mang Culum harita teh ngarandag. Teu apal ting ti mana jolna Ki Ajun teh. Ngan ukur ngareret. Maksudna mah arek nuluykeun deui leumpangna. Alah, jadol teh mani reuwas teh si aki-aki kelot ku maneh. Nah, tas di mana tuh aki? Culum kalah kamalik nanya ka Ki Ajun anu nangtung teu jauh ti manehna. Adinya aneh. Ditanya teh kala malik nanya sia. Teu sopan eta teh deuleu. Teu nyaho aturan. Nyaho zaman kiwari mah loba aturan sagala. Ari sia eueuh ka nyaho geuning. Ari Mang Culum teu loba carita sanggeus kitu maleos we ninggalkeun Ki Ajun anu kadengena ku kulutus. Keur maeukeur rusuh harita teh deui. Da bisi kaburitan, mantak terus wae Mang Culum teh ngagidig ninggalkeun Ki Ajun. Panon poe harita teh geus nyulusup kana sela-sela gunung. Terus hibar layung mani ngebrak cahyana nyangan lemur campaka. Manuk ting keleper nengan pamondokan. Sora sasatoan anu sok disarada peuting mimiti kadeng.
Harita Mang Culum bari lempang teh pauk ngagerentes dina hatena. Aing mah keur mata di imah Mang Engkus masuk aya anjing galak deui sok paur bisi ngegel ka aing. Nah kumaha nya aing rada sieun kadinya mata. Kitu cigerentes hate Mang Culum. Anu terus ngagidig lempangna. Serog harita teh beuki deukeut kanu dituju nyaeta ke imah Mang Engkus. Pas rentang-rentang rek asrog kaburuan. Jegug anjing teh ngagogogan. Sabab nempo Mang Culum rentang-rentang anjing anu depa dina golodog teh tuluy nyirintil ka hareup. Serenteng ngadeuketan. Gog ka Mang Culum. Atuh Mang Culum teh soak di kitu-kitu mah. Manehna bingung naha mending lumpat atawa naek. Hus. Sia. Kurang ajar. Teu mawa daging ieu. Uing mah henteu. Saha nu mawa daging ieu? Nyerakeun sia. Kitu ceuk Mang Culum. Ari anjing lain kala kacicing terus ngadeuketan bitis Mang Culum. Atuh Mang Culum teh mending geus asagep wae digegel ku anjing. Tapi sabot Mang Culum keur digogogan ku anjing. Kadenge teu jero imah. Pamajikan Mang Engkus ngageroan anjingna. Koboy, ulah, kadieu sia teh, ulah kitu tuman, kadieu, boy, koboy. Kitu cenah, bari torojol kaluar ti imah. Ari anjing anu disebut si Koboy terus wae ngagogog teu eureun-eureun. Sakitu dicaram teh kuno bogan. Nya anjing teh lila digeroan mah terus kupat kepot nyampeurkeun ka dununganana. Sanggeus anjing rada jauh ti Mang Culum. Pok Mang Culum teh ngagorowok da sieun ku anjing teh. Sampurasun. Bebe, araya di imah ya. Alah teuing. Kuring mah bang baungeun ya. Sieun ku anjing bang baungeun. Ceuk Mang Culum langsung pakalacat. Teu apalna tamu. Ari anjing geus dicalukan ku dununganna mah. Terus ngaleos deui ka kolong, depa saperti biasa. Rampes, emang, aya naon Mang burit-burit? Alah, ka mana Mang Engkus bi? Mang Engkus ya. Aduh, wing mah paur, ku anjing teh taluk bi. Moal naon ieu? Lamun bangsat masuk digegel. Ari moal ngabangsat mah moal naon? Alah, ngaranna ge sato atuh bi. Teu apaleun rek ngabangsat teu apaleun naon. Ke kumaha lamun kuring disangka bangsat disangka kuring ye teuing. Ceuk Mang Culum nganahana ka biiti anu ceuk pangrasana nganggap gampang ka sato. Nya aya naon di Mang? Bangun anu penting pisan waya kieu. Kieu bi. Aya perlu kasih Mamang. Ke aya naon atuh ieu Mang? Aya naon? Kitu cenah ceuk biiti. Samemeh Culum ngajawab, samemeh Mang Culum ngajawab. Terila torojol harita teh. Mang Engkus nyampeurkeun kana golodog. Da kadenge sora anu ribut di hareup. Aya naon teh Mang? Sugan teh saha tadi mah sugan teh bandar kapol ka dieu teh. Arek nyangkut kapol, ari hek teh emang. Aya naon Mang? Cek Mang Engkus harita teh nanya. Ya abdi teh diutus ku tua kampung peupeujeuh ieu nya tas magrib kadah ka bumina ka ditu. Ieu mah amanat penting pisan khusus ka Mang Engkus. Kitu cenah ceuk Mang Culum. Ari Mang Engkus harita teh ngahulang sakedeung nya geus ngahulang mangarti manehna ogenan. Tuluy nya tujuan kana pangangkirna tua kampung. Oh, siap atuh Bang, siap diastokeun pisan. Ke kuring ka ditu lah. Sakumaha parentah? Kitu cenah ceuk Mang Engkus. Ari pamajikan Mang Engkus teu loba omong manehna mah sabab geus paham kana maksud tujuan Mang Culum. Nya sanggeus kitu Mang Culum teh tuluy ninggalkeun imah Mang Engkus anu maksudna mah arek ngabejaan deui anu sejenna. Harita wanci geus magrib, pangeusi lembur geus arampi ka imahna masing-masing. Di imah Marna nyaeta imah pupuh lembur Campaka. Sabada magrib geus daratang sababaraha urang lalaki anu tadi dibejaan ku Mang Culum. Malah matrila ogena daratang di sababaraha lalaki. Kaselang sababaraha menit jol deui Wikanta jeung Darman anakna.
Pok Wikanta teh uluk salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, langsung we ka dieu ujang. Kitu cenah cek tua kampung. Kaciri harita teh ku Wikanta geus nyampak sabaraha kali anu geus dibadamikeun jeung tua kampung. Kabeh daratang nedunan pangangkir anu boga imah. Kalacat Wikanta teh unggah ka tepas. Song sasalaman dituturkeun ku Darma. Keur kitu celengkeung teh culum nyarita. Abah, tadi teh aya anu papadon ka abi teh? Cek culum bari ngareret ka tua kampung. Tapi dijawab harita teh ku Wikanta pok nyarita. Ti saha nu papadon teh Mang Culum? Itu Mang Jahman. Pilih rada wengi saurna teh. Wayahna da arek nungguan heula dombana anu keur anakan cenah kitu. Cek Mang Culum. Harita bari ngaliekan kana geus daratang. Sanggeus ngomong kitu mah. Mang Culum teh ngaleos deui kana ruangan anu hiji deui. Kabeh geus pada merenah pok harita teh. Tua kampung ngamimitian muka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harita sakabeh nu rea di dinya hempak ngajawab salamna tua kampung. Sim kuring ngaturkeun nuhun ka sadayana nu parantos keur sasarumpi utamina Kajang Wikanta. Nya ieu teh dibujeng enggalna wae. Maksad sim kuring ulam taya sanes. Aya anu bade disawalakeun ngeunaan keamanan di lembur. Rehing aya kajadian anu mantak nyurigakeun sababaraha minggu katuka. Sim kuring teh manggih beja yen ka lembur Campaka teh aya hiji jalma anu make baju sarwa hideung. Bari eta jalma teh lain urang dieu. Sok bisi eta jalma teh salah sahiji komplotan garong anu rek ngaranjah ka lembur urang. Tah ku sabab kitu hayu urang gawe babarengan ngajaga tina naon wae anu bakal kajadian. Tah eta maksud jeung tujuan urang teh anu utama. Kitu cenah cek tua kampung nerangkeun maksud jeung tujuanana bari neuteup hiji-hiji kanu aya di dinya. Ngan aya rasa hanyakal saeutik keur kuring mah ieu teh. Sabab teu sakabeh barudak ngora anu aya di lembur Campaka neuleuman diajar kana bidang bela diri. Tah eta. Padahal di urang teh aya hiji lalaki anu bisa kana olah bela diri. Nya eta Jang Wikanta. Tah, ku sabab kitu lamun bisa mah kuring teh meredih tadeui ka Jang Wikanta. Najan salira sanes asli urang Campaka ge nya hayang panglatihkeun barudak atuh keur ngabela-bela diri sorangan supaya ulah bolostrong teuing kitu. Sok ayeuna mah kuring nyerenkeun waktu dina babadamian ieu khususna ka Jang Wikanta. Are kumaha-kumahana urang badami. Tah ku sabab kitu waktu mangga dihaturkeun ka Jang Wikanta. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Atur nuhun patua. Oge ka sadayana anu rawuh dina ieu riungan. Sim kuring teh ngaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayan para bapa sadayana. Rehna sim kuring teh tos ngawagel waktos anu bade istirahat kumargi aya sababaraha masalah anu kedah dirundingkeun. Di antawisna anu kahiji barabat Wikanta teh nyaritakeun naon-naon anu rek dibadamikeun jeung kudu kumacarana di mana lamun sik ka lembur Campaka aya kajadian anu teu diharepkeun nyaeta kadatangan ku gorombolan garo
nya sanggeus beres nyaritakeun maksud jeung tujuanana jeung ngatur sagala rupa nama pok Wikanta teh mungkas caritana. Tah maksad sareng tujuan teh saderek sadaya pangna aya riungan dina waktos ayeuna. Nya sanggeus kitu mapok deui tua kampung teh nyarita. Tah kitu maksud jeung tujuan teh dulur-dulur. Diangkir ka dieu teh taya lian keur nyawalakeun kana hal eta. Hayu urang babarengan ngajaga lemur ku carana ningkatkeun kawaspadaan. Kitu cenah cek tua kampung. Bari mungkas caritana. Nya sanggeus kitu mah memeh bubar teh nyarana teu lalalawu saaya-aya anu disodorkeun ku Mang Culum oge Bimia. Nya kabeh oge balake cerakan. Bari jeung ngobrol ngaler ngidul tapi teu leupas tina hal anu jadi babadamian waktu eta. Nya sanggeus rengse mah kabeh balubar baralik nuju ka imahna sewang-sewangan. Nya kitu deui Wikanta jeung Darman manehanana mulang ninggalkeun imah tua kampung nuju ka imahna. Kaayaan lembur campaka sapeuting dua peuting kaayaan lembur teh aman teh nanaon ninca ka 10 peuting ngarasa eueuh kajadian Wikanta nyarita kanu jadi pamajikanana oge ka anakna yen ngajak ngendong ka huma kusabab arek ngamimitian deui ngahuma ari Darman harita teh dititah di lembur wae ngaganti bapana keur tunggu imah cenah pok harita teh Wikanta ngamimitian nyarita. Ujang, Bapak percaya ka Ujang, malahan Bapak yakin kana pangarti Ujang. Bapak oge lamun teu nempo ku panon sorangan mah memang moal percaya. Naon anu geus katempo ku Bapak, eta keur jadi keyakinan Bapak sorangan. Nu penting Bapak ngarti jeung apal ka Ujang, yen boga pangabisa anu leuwih pinunjul ti Bapak. Pok Darman tengah jawab. Mohon Bapak, maksad sareng tujuan Bapak abdi ge ngartos. Malihan mah abdi tos siap pikeun nyang hareupan naon wae anu bakal kajantenan, Pak. Utamina anu tumiba ka ieu lembur. Kitu cenah cek Darman, bari melong ka bapana. Syukur anaki, eta anu diharepkeun ku Bapa. Jadi anak lalaki mah kudu gede kawani. Komo hidup geus leuwih pinunjul ti Bapa. Dina widang sagalana. Nya sanggeus ngayakeun babadamian kitu mah sararea ngoloyong ka kamarna sewang-sewangan keur ngareukeun kacape. Kacaturkeun mangsa subuh. Hayam jago geus patemalan tunggal madhab. Wanci geus janari terila balebat hibar ti belah wetan nyingraikeun halimun anu ngagulung di luhur gunung. Manuk-manuk ting kaleper meber jangjang. Pangisi lembur campaka geus tatan-tatan kana pagaweanana sewang-sewangan. Kitu deui, Wikanta geus saged arek miang ka leuweung anu dituju keur ngahuma di pakebonan. Nya anu dituju teh leuweung jati anu rek dimimitian ngahuma. Ari Iwin harita teh keur meresa naon wae anu kudu diperlukeun. Torojol Darman nyampeurkeun, pok nyarita. Kabelah mana Pak ayeuna ngahumana? Meureun kedah dibantuan ye ku abdi. Karunya si emak angkatna angka ribung. Cek Darman nanya bari ngalieu ka Iwin nu jadi indungna. Ari Wikanta ngan ukur mesem harita teh. Eta pisan dipikahayang ku Wikanta ge. Sabenerna mah Wikanta terek nitah ngan hayang nyoba heula. Da kalolobaan mah budak zaman ayeuna teh hayang ngareunah wungkul. Tara ieu malire kana pagawean kolot. Ari Darman mah geus ngarti kana kayan kolot. Keun atuh Ujang, ari kitu mah buntelan mah ku Bapa ieu. Kieu Ujang, sabab ngahuma teh ayeuna mah rada jauh. Lumayan di perjalanan oge.
ngahaja Bapak terek muka pihumaeun anyar. Biasa nama ari anu ngamimitian mah sok beda hasilna. Manta krek dicobaan deui ku Bapak ayeuna teh. Kitu cenah cek Wikanta. Nya mohon atuh Pak, mangga abdi mah ngiringan wae. Kitu cenah cek Darman. Nya urang jugjug we atuh jauh-jauh ge da kumaha deui urang mah. Rumah sajalma sakieu kaayaan hayang barang dahar teh kudu capek heula. Kitu cek Iwin salaku indungna Darman. Mohon mah da abdi ogenan sadar, teu aral subaha ieu abdi ogenan ngarumaoskeun janten jalmi sarba kakira. Upami teu ngakal, moal ngakeul, kitu tah mah. Tah, kitu ujang, bener pisah. Anu penting mah urang teh ulah aral subaha. Keun anu mependek na iwati tumuwuh na kasabaran dibarengan ku ikhlas pasti pagawean sakumaha banggana sakumaha lobana bakal rengsek turumu cekil dina hasilna. Hayu ayeuna mah bisi panas manten di jalana. Cek Wikanta harita teh bari ngajak ka anakna jeung ka pamajikanana. Jerut harita Wikanta teh leumpang pangheulana dituturkeun ku Oci jeung Iwin ari pangpaneurina Darman. Harita Darman mangul babakelan. Ari kaayaan panon poe keur meujeuhna haneut kerasan. Sora manuk ting kaleper dina dahan-dahan kai nutur-nutur kanu keur leumpang. Ari Wikanta sakula warga mapai-mapai jalan satapak ngasru ka unggal rungkun. Mapai lamping sisi gawir meuntasan walungan mapai wahanga. Harita anu leumpang jiga nu teu boga rasa kacape. Nu penting materi tepi kanu dituju. Reg Wikanta teh ngarandeg ari Oci anu aya satu kangen Wikanta pok nanya ka bapana. Aya naon Pak? Bangun anu menak pibahayaeun geuning. Iwin reuwas harita teh nempo Wikanta jiga nu mangih pibahayaeun. Darman oge sarua harita teh melong ka bapana. Mohon Pak, aya naon? Darman tumanya ka bapana anu katempo bapana nunjuk ka belah tangkal kai anu dahana ngaroyom ngahalangan jalan. Pok Iwin teh nanya. Aya naon Kang? KHD bisi pibahayaeun. Cag harita teh Darman ngencagkeun tanggunganana leos ngadiketan ka Wikanta. Srog kagireun bapana. KHD jang. Itu aya ora itu sakitu gedena tuh ngahalangan urang. Kitu cek Wikanta bari nuduhkeun kana orai anu keur meuli tandahan kai bari jeung huluna nyang hareup. Lamun seug balangah mah jiga anu sakop-kopeun kanu laliwat teh. Ari Iwin jeung Oci harita teh undur-unduran. Maksudna mah arek ngajauhan. Cicing mah, cicing jeung si Nyai ulah ka mana-mana. Cicing satukangeun abdi nya. Kitu cenah cek Darman, marentah kanu jadi indungna jeung adina. Geus kitu, Darman teh nyokot dahan kai anu ngagoler hareupeunana. Ku sararea pada narempokeun. Dina masing-masing hatena ngarasa hariwang. Bisi Darman kumahaona. Nya sanggeus nyekel dahan kai. Terus Darman teh gegerenceman babaca. Nyuhunkeun widi ka kersaning Gusti, nyuhunkeun pangawasa ka kersaning Nu Maha Kawasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hei anjeun makhluk Gusti, lamun anjeun hayang salamet sok turun. Tapi lamun anjeun hayang kojor, sing cicing dina dahan kai sia. Terus maca kalimah sabaraha kali Darman teh. Sanggeus beres maca kalimah, teu lila Darman teh niup kana eta dahan kai nu dicekel. Truk dahan kai teh murag kana lemah. Bareng muragna eta dahan kai. Orai anu tadi meulit kana dahan kai teh ilu murag. Terus leungit teuing ka mana leosna. Ari Oci jeung Iwin nempo pamolah Darman kitu teh. Langsung ngadiketan bari pok nanya. Kang, abi yakin di pasantren akang teh teralat puasa jeung mati geni. Tageuningan aya nama bukti abi teh lain cek batur. Abi nempo cek panon abi sorangan kabuktian pisan. Kitu cek adina. Pok Wikanta teh harita nyarita. Syukur anaki, Bapa Bagja lan Sugema. Nempo kitu mah bapa teh moal melang hariwang teuing. Yen hidep teh geus bisa nyalametkeun tina pancabahaya. Kitu cek Wikanta, muji kanu jadi anakna.
Ari Darman dipuji kitu teh lain bunga, malahan makalah nyarita ka bapana anu masih kena neuteup ka Darman. Hayu Pak, bili kasontonan teuing. Itu panon poe tu. Tos manceran, pancek bapa lila keneh di perjalanan teh. Dalamun ditarehkeun mah bisi teu rame. Jadi we bulat beulit heula ieu jalana. Anu penting mah nyambung jeung judul. Sok bisi teu percaya mah tanyakeun we ka tukang dongeng. Sok pusingeun tukang dongeng ogenan. Ari carita samodel kieu teh. Ih, hari Akang masuk ke mana wae ngobrol teh. Awon, eta mah saur Akang. Dari mungguing jalmi mah teh nu sampurna. Jeung ari sipating jalmi mah teh wates wangeunna. Kitu Lin, aya jalmi nu pinter, aya jalmi bodoh. Kuncina mah asal daek nyar tareka jeung ikhtiar wae. Ulah poho salawasna diajar. Jadi nganggap diri teh kudu bodoh. Lamun nganggap diri bodoh, eta teh dina diri urang pinter. Makana urang teh kudu loba tatanya kanu bisa. Anggap wae urang teh bodoh. Tak kabodohan eta teh lamun loba tatanya bakal nambahan ilmu. Jadi pinter we ka dituna. Ari Iwin harita teh jeung Wikantang ngadedengekeun anu diucapkeun ku Oci jeung Darman. Najan leumpang sakapeung manggih nanjak sakapeung manggih mudun ogenan. Ari Darman bari leumpang teh terus mapatahan ka adina. Nyai, adik Akang, pepeje Nyai mah ulah jadi awewe anu epes meer-nya. Jadi jalma bebarian, kudu kuat mental jeung akal pikiran anak tah. Anu dibarengan ku hate tenang, eta modal utama hirup mah. Kitu cek Darman. Anu leumpang harita teh srog asrog ka hiji bubulak anu lumayan lega. Nyawang ka tukang lewang ka beulah gigir, gawir anu nang tawi. Pok Wikanta teh nyarita. Tah, di dieu bapa bakal ngahuma teh jang. Tuh, di ditu aya kai gede tuh. Babawaan mah teuneun heula we di ditu tuh. Cek Wikanta nuduhkeun ka Darman. Nya sanggeus kitu mah, Darman teh mantuan heula nu jadi bapana ngieun saung di dinya. Malahan mah diranggonkeun sagala, keur ngajaga pibahayaeun anu tumiba. Sabab aran-aran di leuweung, sok aya wae pibahayaeun. Harita ranggon di saungan. Kebeneran deui aya tangkal kirai deukeut. Dipindingan ku eurih meunang ngawelit supaya teu karasa tiris teuing lamun seupeuting. Nya geus rengsengin saung mah. Harita Darman teu buru-buru mulang manehanana. Ngenong maturan heula indung bapakna di eta tempat. Kacaturkeun isukna, Darman harita teh pamitan ka sararea. Yen poe eta arek mulang, sabab melang cenah di imah bisi kumaha ona. Pok Wikanta teh nyarita. Kahade ujang di jalana ulah rusuh teuing. Cek Wikanta, sok sanaja Darman teh boga pangabisa, tapi keukeuh we ka melang nu jadi kolot kanu jadi anak. Pok Oci harita teh mairan obrolan nu jadi bapakna. Kang, pangwartoskeun we nya. Kakang Idon, salam we ti abdi kitu. Kitu cenah cek Oci. Ari Darman ngan ukur mesem bari jeung neuteup adina. Nya sanggeus kitu mah terus salaman. Ka bapana ka indungna jeung ka adina. Nya sanggeus pamitan jerut Darman teh ninggalkeun kulawargana anu niat rek ngahuma di leuweung.